Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Aduh Gusti, abdi neda dihampura tina dosa-dosa. Abdi nuti heula sareng dosa-dosa. Abdi nuru masa mengukur ka Gusti. Sim abdi sumerah sareng mung ka Gusti. Abdi seja pasrah. Abdi sadayana makhluk teu berdaya tina sagala rupa. Macam gogoda mayunan coba henteu walaga tanpa pertulungan nu maha kawasa. Mengukur ka Gusti nyuhunkeun diraksa. Abdi tos maca dina ayat suci sadayana makhluk eta bakal mati, nyawa bakal lepas tina diri. Pisah raga badan sareng anak rabi. Pisah raga badan sareng kulawargi. Di mana saatna abdi tos sakarat. Abdi sieun hese ngucapkeun syahadat. Rumaosim abdi ka Allah teu taat. Najan jejeritan hayang menang rahmat. Sabab tos waktuna tutup lawang tobat. Dulur balarea ukur nyeng cerikan. Sabab poe eta bakal perpisahan. Anak istri salaki henteu bisa nahan. Harta sareng banda oge kapangkatan. Dulur jeung baraya teu bisa nulungan. Abdi ngajepat cicing teu anggepan. Baju sareng perhiasan dibukaan. Sabab raga abdi bade dimandian. Tos diberesihan dibungkus ku kafan. Sadayana ngadeg bade nyarolatan. Abdi dipindahkeun bade diasupkeun kana kurung batang. Abdi dijepatkeun rurup kurung batang. Tuluy ditutupkeun pada ngagarotong. Bade dianterkeun kagalian kubur nu tos disiapkeun. Abdi diasupkeun kana kuburan. Tuluy digolerkeun na sareng
sedo abdi jejeritan daya nu nembalan kalah di padungan tuluy diurugan bari ditincakan taneuh dipadetan palapah samboja teras ditancepkeun di luhur kuburan abdi dipeulakeun batu nisan labasirah jeung tunjangan cai dikucurkeun kembang diaurkeun abdi nu dikubur ukur ningalikeun eungap sareng poek mimiti karasa hayang ningali curug oge henteu bisa kesa ngucur panasna luar biasa hareudang bayeung ku abdi karasa kaduhung hanjakal kakararumasa di luhur ka kuping beres dunal kinan anu eusina kamayit mapagahan di akhiran doa diaminan sadaya ninggalkeun abdi ngan sorangan dulur jeung baraya henteu ngarencangan keung sareng sieun mimiti karasa sabab waktu hirup loba nyieun dosa sombong jeung bedegong kepada manusia mupat kaawonan dianggap biasa laku lampah salah asa henteu dosa rumasa ibadah mineng lalaura akhlak anu sae henteu dipiara tara daek nulungan jalma nu sangsara kanu sahandapeun sok nyieun pilara tara daek pisan menta dihampura indung sareng bapa loba disusahkeun urang tibu budak mindeng ngahesekeun malah osok wani nyieun ngahesekeun ngarahutan hate lain ngabungahkeun tapi indung bapa ikhlas ngagedekeun ibadah nu capek henteu ditarima lamun migawena henteu jeung elmuna dabongan keur hirup jauh ti ulama tara daek datang ka majlis taklimna akhirna ibadah teu aya pahalana du Gusti nu agung abdi sejatobat mugi tebih tina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu manfaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salamet di dunia sareng di akhirat.